Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi YouTube yang ada di seluruh dunia, baik itu yang ada di alam nyata maupun yang ada di alam gaib, bertemu lagi dengan Mang Iki ya di channelnya Iki TV. Ayeuna Mang Iki nuju aya di sawah. Jadi wargi-wargi YouTube di kota ayeuna nuju diberlakukan PPKM daruratnya. Jadi PPKM teh cenah pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi kegiatan masyarakatnya dibatasi. Kitunya eta teh program anu dikaluarkeun ku pemerintah sangkan corona teh bisa berkurang di Indonesia gitu. Jadi ayeuna mah ulah ulin ka kota lah, mending ulin mah ka lembur. Di lembur mau aya corona tuh si Ibi ge nu dibuat. Tuh sahur si Ibi nembe cenah kapanasan mah sehat cenah gitu. Bari ngagebug. Bi mulai ngagebug tabu sabaraha Bi? Tabu setengah tujuh mulai ngagebug ari ieu na ngalaparena mulai tabu sabaraha? Kamari. Oh ngaranna mah kamari. Asar. Oh kamari bada asar. Digebugna ayeuna. Oh meh babarinya meh gampilnya ngagebugna nya. Meh garing tuh. Tah ieu si Ibi. Tuh tos beres ngagebug ngarit deui. Alhamdulillah si Ibi mah nya meunang pare nya sehat. Pokoknya mah luar biasa jadi petani mah. Banyak hal-hal positif gitu. Ari ieu sawahna nu nyalira Bi? Anu batur. Oh jadi derepnya. Jadi derep teh kuli ngala pare gitu Bi nya. Cekat tinggal wajahna Buka. Entong lah. Pan ieu ayeuna mah kudu nge masker cenah. Sok kengeng sabaraha kintal ieu Bi pami Ibi derep kuli panen kieu? Dina sakinta 10 kilo. Oh jadi pami kengeng sakintal teh 10 kilo. kange si Ibina 10 kilo. Oh sok kengeng sabaraha kilo ti dia? Tah kadang-kadang sakinta sareng nu ieu teh. Oh dua tempat ieu teh sakintal. Henteu langkung cuman sokan berduaan. Oh nu dibuatna duaan. Jadi Ibi nyanak euy ka bumi teh kengeng 10 kilo gitu. Yo pami kengeng sakinta. Pami kengeng sakintal. Pan ayeuna parena nuju saya nuju awon. Ya bagus eta mah. Oh nuju baragusnya di dieu mah nya alhamdulillahnya. Terus si Ibi cenah pami kengeng sakintal pare teh ka bumina nyanak 10 kilo babonna teh Bi nya. Aduh luar biasa si Ibi. Bi nuhun pisan Bi nya informasina Bi. Ibina cing sehat. Amin. Sing kekengengan seueur. Amin. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mang. Si Amang Nuju naon Mang? Kalimola Mang. Damang? Alhamdulillah. Mulai panenna tabu sabaraha Bang? Tabu sabaraha mulai ngagebug? Mulai ngagebugna tabu sabaraha? Jam 5 subuh. Tos salat subuh langsung setar. Mantap. Sorangan Mang? Sorangan? Ayo nu ngalaparena saha Mang? Kurang sorangan. Oh Amang nu ngarit. Amang nu ngagebug. Sawah nu sorangan. Alhamdulillah. Dikeureuh ku sorangan. Jadi timulai macul. Ngagaru. Ngararata. Tanur ku Amang. Iya. Ku Amang. Duaan. Oh duaan sareng si Ibi. Wis dipanen oge ku sorangan. Jadi hasilna keur sorangan ieu mah tah ieu contoh petani anu getol ieu. Patut ditiru nya wargi-wargi YouTube. Alhamdulillah wargi-wargi YouTube di tengah perjalanan simkuring penak sarang sesepuh Kampung Sirnagali. Ki Ansor, alhamdulillah Ki Ansor kumaha Damang? Alhamdulillah. Tah kieu simkuring ka dieu teh bade namina teh naon? Nyari informasi Ki Ansor mengenai kondisi Indonesia terkini gitu ayeuna asa bararingung ku perkara corona COVID-19. Tah pendapat Ki Ansor selaku sesepuh lah, bisa dibilang sesepuh
Itu corona teh aya naon sih gitu asa ngariweuhkeun kieu kitu tah. Ari persepsi simkuring mah Mohon. gitu. Secara pribadi Mohon. sami sararesna mah Kumaha tah? disebutkeun ieu teh panyakit. Mohon. Dan memang penyakit corona teh lamun baheula mah geus teu aneh. Oh tiba heula aya. Aya anu Oh. disebut pilek Mohon. gitu teh muriang istilahna teh. Mohon. Tah ayeuna mah buka bahasa naon da teh corona teh. Oh jadi tiba heula da corona kan kieu teu bisa ngaraos sebenarnya panas. Tiba heula ge aya nya. Kan benten nami eta napi kumaha? Jadi kieu ari sirkulasi hirup mah Mohon. pasti aya gering Mohon. gitu, aya sehat. Mohon. Tah. Sunatullah eta mah nya. Nah, da eta mah sunatullah. Mohon. Terkait tadi corona Mohon. gitu. Ari abdi mah disebutkeun aya teu percaya. Corona Gitu. teh. Corona teh. Tapi seueur kan anu ngantunkeun. Tanda kutip. Oh, tanda Tanda kutip. kutip. Mohon. Corona versi merenang anu lalupung di lalupur gitu tah. Mohon. Bukan naon ieu teh. Sebab banyak kajantanan anu gering biasa jadi disebutkeun corona. Di Gitu. coronakeun. Di- Tah, ayeuna urang lajeng deui Kiansor. Ayeuna terkait corona, pemerintah ngaluarkeun hiji kebijakan nyaeta PPKM darurat. Anu berlakuna kamari kaping 3 Juli dugi ka kaping 20 Juli saurna teh pamit teu diperpanjang. PPKM teh nyaeta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, terkait hal itu. Nah, kitunya kumaha eta pandangan Ki Ansor selaku sesepuh gitulah intina mah anu terang lah sedikitna tentang dunia persilatan gitu. Kumaha tah? Ari simkuring mah Mohon. teu pati apal eta teh. Tepati apa? Teu pati apa ti mana datangna pan kudu katingali Mohon. eta teh. Awana jo aya PPKM. Teh kan kieu. Cenah ayana PPKM teh supaya si corona atanapi si Covid teh berkurang di Indonesia. Jadi kegiatan masyarakatnya dibatasi. Dagang ulah leuwih teuing ti tabuh salapan wengi, nu hajat teu meunang, dilarang berkerumun, nu gawe diareureunkeun, bukan dieureunkeun. Dibatasi lah intina mah kitu. Masjid ditutup, teu kengeng salat Jumat dan sebagainya gitu. Nah, terkait hal itu kumaha tah? Lamun ieu mah tadi Mohon. terlepas bacaan simkuring nya kan ari aturan mah lain misalna di dieu menang di ditu boleh atau di dieu menang nu kitu di juru di ditu mah menang di dieu henteu pan eta teh lain hukum nu kitu mah ari hukum mah menyeluruh global rek si A rek si B gitu mata terlepas we lieur we abah mah Teu ngarti we nya. gitu teu ngarti jadi mur Tepan abah situasi di kieu. dieu aya nu gering Heeh. jelema rek nempo ulah Teu meunang. jadi niat alusna teh jadi kapotong eta ku corona aduh Ibadah hararese da masjid Gitu. ditutup. masjid disegel ibadah kudu make jarak segala macam ari pasar jeung supermarket jeung Baruka. perusahaan gitu mararuka Heeh. begitu ka harti pisan ku abang teu maklum abah meureun belet gitulah Masya Allah. gitu nyata can aya kajelasan corona teh Tah eta warginya cek Ki Ansor atanapi Bah Ansor kitu cenah bab corona teh gitunya.